Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fal awwalu mangkarin awal. Minal maqamati tina pirang-pirang maqam teh eta taubatul tobat. Wala yuqalu sareng masalah andi idza fa'al maksiat masalah andi dafal maksiat ya datang sana cantum wala yuqalu sareng wali tarimanana perkara pada sabadana ieu maqam illa biha angin kalawan eta tobat. Wa misalul abdi sareng ari umpamana hamba ida adnaba di mana-mana migawe dosa ya abdi au fa'ala. Ini beda nih. Ida fa'ala di mana-mana migawe ya abdi al maksiata kana maksiat. Eta kal qadril jadi seperti katel anu anyar. Yuqadu anu dihurungkeun tahta dina sahandapeunna ieu qadril jadi naon annarusul. Saat kami samangsa patas wadu mangka jadi hireung. Jadi hideung ieu kieu. Pain badat tamangka lamun enggal-enggalan anjeun ila gosliha kana ngawasuhna eta kieu. In gosalat mangka bakal narima kawasuh ieu kieu. Min zalika siwadi tina eta hideung. Wa in tarta jeung lamun ninggalkeun anjeun kana eta kieu wa tobahta sareng masak anjeun pihadina eta kieu marrotan. Sakali pada marotin sabada aina sakali sababaraha kali sabata mangka tetep naon asawadu hideung piha dina eta kieu hatta tatakasaro sehingga jadi bolong ieu kieu wala yubiru jeung teu maedahkeun naon gosluha ngawasuhna eta kieu syai'an Patobat dari tobat eta hiari tobat eta alati tagsilu anu ngawasuh ieu tobat atau alati siwadal qalbi kana hidungna hate patabruzu maka bakal tembong non alat malu pirang-pirang amal nusai walaya sareng eta tetep kana ieu amal teh raihatul qabuli ari bau-bau ditarima Patluk mangka kedah nyupri anjeun minallahi ta'ala ti Allah ta'ala atau bata kana tobat daiman kalawan salawasna pain dopir tama kalamun menang anjeun biha ka eta tobat biha kana eta tobat teh maka teman-teman sae naon waktu ka waktu anjeun yana karena sanaya tobat eta muhibatun pamasihan minallahi ti Gusti Allah Ya doa anu nyimpen ya Allah kaya tobat hai sisa dina ayeuna sakira-kira ngarasakeun Allah min ibadati sapirang-pirang hambana Allah Waqadiyat baru sareng terkadang menang ya kana eta tobat sal abdul musyaqqaqu hamba anu barulah naon abu pirang-pirang umuncangan Duna sayyidihi ente gustina ente menang gustina ia ambil rusak. Waqad taru sareng terkadang menang biha kana eta tobat sa'al waratu pamajikan duna jaujiha ente salatina tamara. Wasyabu sareng budak ngora duna syaihi ente guru. Atawa ente ayeuna kitu jalan kolot. Pain dapir tama kalamun anjeun meunang biha kana eta tobat faqad ahabbaka maka teman-teman bakal mika cinta ka anjeun saallah Gusti Allah. Di qauli ta'ala karena aya dawan Allah ta'ala innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Manana wa alam min muradihi innallaha sana Gusti Allah eta yuhibbu mika cinta ya Allah at-tawwabin kajamanu tukang tobat wa yuhibbu sareng mika cinta ya Allah al-mutatahhirin kajamanu tukang bersihkeun dina dosa. Innama yaktabitu an pasina bunga atau hayat bisyai kana di perkara saman jalma yarifan terang yang man qadrahu kana kadarna eta
walau pada tajim lamun nyebarkeun anjeun al yakuta kana inten yakut bainan dawabi di antara rasa satuan lakana tantuna bakal tantuna aya non asyairu gandum eta ahambal jibita resep ilaihim wa eta dawa pandur maka aya tompo ku anjeun min aina qarikain eta ti dua golongan mana antara anjeun lain tu tamaka lamun tobat anjeun fa anta maka anjeun ta eta minal mahbubin kalbet jalma anu dikaras kabeh wa ilam tatub jeung lamun tobat anjeun fa anta maka anjeun ta eta minaz zalimin kalbet jalma dalam wala tos ngadawa Allah taala wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun ma'ana wallahu lam yuradi wa man lam yatub wa man jeung ari saja ma lam yatub nu tobat tasiman Paulai kama kare taman tehum area taulai te taat dolimuna pirang-pirang jaman darwin. الكون أنشر